dalam dipikir dibulak-balik mah urang jeung beo teh hampir akur. Beo bisa nyebutkan subhanallah, urang ge bisa nyebut subhanallah. Beo bisa nyebutkan alhamdulillah, urang ge bisa alhamdulillah. Ngan anu ngabedakeun hareupeun Allah mah gawena lain ngomongna. Subhanallah maha suci Gusti Allah, kudu rada geblek ka era urang aya dina bibir subhanallah ari hate kotor dikukut. Naon beda jeung kadongdong alus luar rumet eusi. Subhanallah dibaca batur nyen gedong nyeri hulu harita keneh. Subhanallah dibaca batur meuli mobil ratuk angen harita keneh. Subhanallah dibaca batur nyen pila geblus ka rumah sakit. Subhanallah dibaca batur meunyeun pila ngadak-ngadak paeh sia teh. Berarti nu ngahukum lain Allah, sanu ngahukum tah nafsu sorangan. Mata pitulung Allah teh ibarat beheung jeung uratna deukeut. Mun bapak aya nu ngajak gelut, bapak geuwat jauhan, tah pitulung Allah teh deukeut, gumantung hate bapak. Ai urang mah batur ngajak gelut ditangtang atuh paeh duanana. Bebeja we ka Allah. Nah, cenah Allah teh teu nulungan, lain Allah nu teu nulungan, bonga nafsu urang nyampak dina dada, matak jelema dibimbing ku nabi ngaliwatan wahyu. Tah kudu aya na awak bapa wahyu sehingga wahyu bisa ngelehkeun nafsu. Da ibu galamun pasea jeung salaki eueuh wahyu eueuh, nu aya teh nafsu. Cuk ibu dasar si bagong eta ka salaki nyebut bagong ai cuk salaki wah komo sia namru gitu bari sare bareng keneh dahar bareng keneh pan peoboknya di poyoknya di lebok. Coba ganti atuh ku wahyu. Mun ibu amek ka salaki gentos ku wahyu, kumaha ceuk wahyu amek heueuh ngan bijilkeun omongan nu alus ku wiridan geus mun aya ka amek. Mun salaki ngusuk wae subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, anger kene amek yasin. Pan salaki jug nangkep bari gebro duit 2 juta, kakara cek ibu sodaqallahul adzim. Pan lumayan meureun Pak nafsu heueuh, tapi aping ku wahyu tuh. Daripada ibu ka salaki nyebut bagong. Si bagong kumaha ceuk salaki, aduh mana nyebut bagong ka urang berarti sabepeting teh urang hees jeung bikangna. Kurumoy we anak jadi nunyuk mamah bagong bapak bagong ari abdi anak begu merenjang. Inilah ngaranna nafsu, bener. Rakyat cita-cita hayang jadi pejabat, tah geus jadi pejabat kudunya ka rakyat, bener. Kabeneran wakilna adalah orang Sumedang, putrana Pak Haji Umuh, urang coblos we ku sararea keur di Jabar. Talamun aya mah wa Umuh jo gebro mere dikampanyekeun kieu teh. Da abdi ge da diteun batur teh sok kitu teh. Hah? Oh Pak Haji teh saya. Berarti abdi nyarios bieu ka kupingeun. Nah atuh teu aya ka dieu. Oh, Wak, damang Wak. Nuhun. Pak Hajina ka dieu teh Wak. Pak ieu Pak Erwana. Oh henteu ya. Aya beja selentingan angin ti jelema nu bisa dipercaya jeung Kang Dedi Mulyadi. Anjeunna bener nyalon gubernur Jabar 1 jeung Jabar 2 kabeneran atuh urang Sumedang mah boga wakil. Putrana Pak Umuh, urang coblos we ku sararea kun payakun sing jadi. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 jelema, 1500. Tuh, daripada saurang dibere 50 mending kalkulasikeun. Bikeun ka urang. Aral atuh deh. Apan urang teh rakyat boga cita-cita hayang jadi pejabat, tah pejabat nu alus teh nu teu poho ka rakyat. Sabab urang jadi pejabat teh dicoblos rakyat, eureun rakyat tong nyoblos jadi moal. Matak insyaallah aing ngaran-ngaran wakil ti Sumedang mah moal poho ka Sumedang. Tuh. Bener? Matak hirup mah sakadar disebut batur, matak tong riweuh. Jalma nu bakal menang ilmu adalah jalma nu kosong hatena. Lamun jelema kosong hatena bakal sanggup dicician tina taneuh, cai, angin, seuneu. Ta eta teh ilmu, Pak. Ulah ari Quran ku urang dibaraca, ari dendaman ka batur, ta aneh teh. Matak sumberna adalah ibadah najan leutik, hareupeun Allah pahala gede, da sumberna adalah hate nu alus.